sumur tadi tempat supaya akan calonnya. Nah kami yakin lamun amal akhirat bakal menang jadinya bakal boro-boro kucau. Ini dia tahu urusan. Singker bekal 3 bulan kita sama ya. Aku yakin bagian. Kayak konsep Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala nabiyullah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna allaha ta'ala la yu'ti ad-dunya bi amalil akhirah wa la yu'ti al-akhirata bi amalid dunya. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji wa syukur kasandakeun ka Allah Zat anu maha rukun, ngalampungan nurna Allah ditibakeun kana mana sewan-sewan jamaah pangaosan sepuh diwahana bapak kali ibu biasa rompok ngariung dina ieu pangaosan anu bulan tasyakuran. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Allah parantos nyorokeun cahaya ka urang sadaya ditampel kumana sewan-sewan hingga tiasa sadar ngeupakeun dua pandangan ngalengkahkeun dua sampean ngecakeun kayu jeung kabutuh di imahna masing-masing dina lalaga sejak ngabdikeun diri dina ieu nyunan pangaosan ka Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan katampi kumantengan janten kasaya kurang di dunia alat dunia ya rabbal alamin. Sholawat kali salamna mugia limpah curah kajunjunan ulang sadaya habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk termulia, makhluk terhebat, makhluk kupang tawadukna, makhluk kupang pinterna, makhluk kupang indihna. Buktos kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana khiyaru min khiyarin wala fakhru. Kami teh saur Rasul orang pilihan di antara pilihan Allah, tapi kami saur Rasul wala fakhru
tak pernah kumur sanajan manusia pangkade wala akhir. Rasul itu tak pernah kumur. Mudah-mudahan agung harapan ulang sadaya diangkat umat tengah dipayungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Amin. Anu baris di istrena kakupai kahiyang kapanggil usyafaat mantena jaga dina pake kiamat ya Rabbal Alamin. Pangarasa kesepuhan di masjid Tamina pangarasa ajengan salaku pamanduaku pengawas acara anu terkinten pribados lebih hormat para kiai, para ulama nujanten warasatul anbiya, nujanten organ estafet perjuangan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu rek nyontokeun tauladan mantena, rek nyebarkeun ilmu syariat mantena anu terkinten pribados dibanggakeun tur ditedahana. Mudah-mudahan kiprah dina lawan syariat ilmu nu dititipkeun janten amanah ti Allah Subhanahu wa taala marantena diangkeun ku Allah tireng-rengan min ibadiyas sholihin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pangarasakan Simuli sepuh di dia oke sepuh di pemerintah desa Sukaluyu nurul hadir terkinten ibadah subhanallahi abdi ngaros bingah amar wa tasbih bingah ka diri-diri desa Sukaluyu dipandu ku para ulama. Waya di desa Sukaluyu mengenyangan guru pribados kang dengan sekdes lagi Sukaluyu majengan. Alhamdulillah. Insya Allah hari Jumat wajengan makuang rek dibawa karena jalan anu diberikan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat kantor Bapak Ketua DKM Palmongan, alhamdulillah anjeunna teu patah harap, teu patah semangat, keras ilsun semangat tina raraga ngabina umat memfasilitasi umat sadayana masyarakat muka bendel DKM Balongan. Alhamdulillah difasilitasi dinararaga abdi kediri naka Allah. Mudah-mudahan kiprah anjeunna janten amal kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu bapak jamaah bangsa anu terpunten ku pribados di rumah abdi bade maros di payung ibu bosen teu wangi lah dia bosen teu wangi teu bohong bios artinya ngan deui teu bosen nyaah hari Resep. kalau telah dari memahat nyaah teu kami. Benar saja. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Ulah dina bangkit ayeuna kapanggil mana ku Allah dina raraga riung kempong pangaosan anu dicantelkeun kana memperingati bahkan mengimani dilahirkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalmi anu piur suci nu diatur ku wahyuna Allah, teu aya kecat, teu aya lampah nu dipidamel ku ajeunna
estuni eta teh wahyu ti Gusti ibu sing yakin Nabi Muhammad teh kasifatan ku amrul basyariyah sifat bangsa kemanusiaan tapi beda manusia jeung manusia biasa itu bisa diatur dugi ka hadis kursi nu tadi pangarsan ketua DKM bisa mungkin lawaka lama khalaqul aqla ngan ngahartian kudu make tijang bisi jadi umur dina kitab tijang disebutkeun sifat nu wajib di Allah teh mumasalah sifat nu wajib di Allah teh mukhalafatul hadis mustahil mumasalah dina sarahna disebutkeun suwarul mumasalah teh sapuluh bisi sarah nekatkeun jadi kubur kumaha nomor ka-10 na di tataran hiji babul rohon nomor ka-10 na nyambung jeung laulaka lama khalaqul afal kami bisi nekatkeun Allah nyieun Muhammad teh boga maksud rek nyieun makhluk saeutik sakali deui Allah bisi salah mate kada sane selalu api cetina kita bijak halaman 4 untuk salaman tengah lain sisi ayat suarul masalah teh gambaran masalah nyarupaan anak Allah jeung sakabeh makhluk nomor ka-10 teh kade bisi nekatkeun Allah ciptakeun Muhammad boga maksud rek ciptakeun makhluk seueur eta Allah ciptakeun Nabi Musa teh supaya boga maksud rek ngaruntuhkeun kerajaan Firaun lain kitu lamun kitu Allah ciptakeun makhluk teh kadorong ku pamaksudan lamun nyiptakeun kadorong ku pamaksudan sarua jeung masalah nyarupaan ka makhlukna lama khalaqul aqla Allah nyipta lamun nyiptakeun kami saur Allah ka anjeun Muhammad ya asyrafal khalqi makhluk pamulia dugi ka ditakrir 2 kali laulaka lama khalaqul aqla kami nyiptakeun aqla mukawan lain berarti Allah nyiptakeun Nabi Muhammad jadi pendorong nyiptakeun makhluk seueur negeri jadi lepeh bios gitu Ada yang mau makan kuping. Nyerap. Tapi biji hati wahi dalam Allah nyiptakeun makhluk boga maksud kadorong ku maksud Allah teh masalah teh dina gambar suatu masalah nomor ka-10 kuningan 10 banyak beda Haji. sila malasan keun budak mah patahan kalawatna boga ke masalah teh Allah teu kadorong ku maksud lamun kadorong ku maksud jadi masalah deui bedanya kurang gawe sesuatu perkara teh sok aya motivasi laras gitu da sabenerna mah mikir ka Bandung bae ayeuna ngan ka Bandung tuluy mona aturan dari mona Ya. tahu nanti gitu geuning bahasa lawaka biji hati wanbi dina pada Allah ngalam ka makhluk pamulyana utus kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibu punten bisi aya Nabi tangkeun urunan pelekong
Nabi wae Allah wae muji kanjeng Nabi teh iraku urang rek kesepakatan teu muji leres. Bios ibu buludak bios. Jangan sih nama ngaji-ngaji ya. Surga ajinan asep pangkuman seeta mimpi rupa-rupa merah nanti. Ayah super mie, ayah sedang, ayah indomie. Pasti ngarana beda-beda beda kesina masa naon. Mie. Ayah buludak, ayah rajawan, ayah mingguan kesina naon. Naon. Tak itu kalian Allah mintakan kanjeng Nabi Muhammad dekat turun ke bawah saudara namun saat mereka terkumpul sarwajib mereka ke Allah Allah mintakan Nabi Musa oh panggal mintakan Nabi Musa bercerah kenalawan Fir'aun tak itu bahaya lain kenalawan Fir'aun kumaha tuh walakin bil hikmah tetapi hikmahnya diciptakan Nabi Musa teh ngalawan kabir hikmahnya diciptakan kanjeng Nabi Muhammad barolotok ieu jadi apa ya ieu teh hikmah diunsurkeun diciptakan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitu lain kamotivasi kumaha eta banten hiji esakanku hiji ulah nekatkeun nyiptakeun anak Allah kadorong upama bisi ku ajangan masuk cangkat terangkeun can lain teu cangkat terang bisi terang ngedengeng tak ajangan masuk teh cangkat terangkeun matak sing getol ngajina ngalamun ajangan masuk ngedul dudul usul tamangan baik ada turun dengan masuk bios itu dua kami mau panjang lebar ibu namanya dia tos 10 menit namanya dua kurang mengke ya tekanan ibu bapak angkat karena pengawasan ditaalukeun sareng diunsurkeun dilahirkeun anak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluk terhebat makhluk termulia ada apa di balik kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara kelemah rahmatan lil alamin namun ini rahmat kadeudeut kanyana naon alamin sakabe alam ibu kalau ketei namana bijil kanyana kanu janten putra caroge aya ketel kanyana nepi ka resep jeung nyaah kanu janten bojo punten bu ngalir cahayana kanjeng Nabi Muhammad dalam kita ayat eta ieu palunas mata bisi aya salaki sahaw kadua gaplok tak eta teh keur cahaya keur teu aya cahaya galak aya galak ieu alhamdulillah ieu galak ya urang tingalikeun lah kronologina siapa baginda anu ta'alluqna jeung diri ibu punten kehebatan kanjeng Nabi Muhammad tadi pamarasa disahurkeun tiap pingonan disahurkeun urang punggawe poin-poin perutaminan ibu bakal ibu cara apa makhluk sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi kakak rasa ibu dan bapak nikmat dunia nikmat kesina dunia lada diciptakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibu nurentek kene waosna dipaparin tuang samut sama nasi pedak kenging goreng sareng jengkol anu ibu nikmat teu nikmat pedoel
Kalau langsung pemilihan kapal itu loh ikan pemilihan Pesta. nur kanjeng Nabi Muhammad Dari saat Pero buka bilang maka karena kamu gak kurang cuma dilahirkan tapi kaya dan juga itu baginda Rasulullah karena hebatkan ke kanjeng Nabi Muhammad takdimna wa takrimna hadis itu tadi lawlaka lama kholatul aflah titik. bagaimana kiprah anjingnya memfasilitasi umat. Ibu menjelang anjeunna di puluh yuswa ku Allah. Saukal tina ngalungikeun hadis menjelang subuh malaikat Israil ditugas ku Allah kamu berhadapan sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Misahkeun nyawa anjeunna tina neraka. Butosna Israil mah pencengang uluk salam satu acana kalau nyampeun kanjeng Nabi teh kasumpingan heula kumaha Jibril sasana ya Rasulullah anjeun hidup pun bahasa barokah dina daran ayeuna rek kasumpingan kumaha Israil sareng Kanjeng Rasul marhaban bagian emeh dituluykeun ari urang dieu rek paeh kitu ulah kasumpingan kumaha Israil di Medan atau di Medan oleh macul banyak sumping carios nama malak Israil anjeunna unjukkan malaikat Israil wae ku standar malaikat lain hansip malaikat anu piwarang Allah nyabut nyawana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tewantuneun jika ka makhluk saja unjukkan kumaha ya Rasulullah kami diutus ka salira kedah nyambut nyawa salira manawi salah salira tos rengse tos teu aya anggehan mana sareng umat sareng saja saur Gusti Rasul Israil ulah maka ayeuna darohan sagede kami campasnya cikolo urang geus maraon kitu lah Israil ngaku udah mau yakin kanjeng Nabi jeung malaikat Israil kumaha saur Gusti Rasul atosan heula Israil kami rek wasiat mana nu diwasiatkeun ibu kaayaan bade sakal tilma kanjeng Nabi nu diwasiatkeun tilu diantawisna ummati ageng panah Rasul ka umat anjeunna utamina umat nu teu sakurun sareng anjeunna umat di akhir zaman eta nya Rasul dikakeun aya riwayat hadis Gusti Rasul tos lewat ka sawarga tiling-ting cak ibu tiga betah minta Gusti Muhammad anjeun teh kurang di surga teh jiga nu betah di surga kumaha saur Gusti Rasul ya Allah azza wa jalla sanes betah ngan abi emut ka umat can aya umat yang untuk di surga kakarak abi emut ka umat sieun nasib umat teh teu asup ka surga kitu nanti luka care gitu gitu atau jawab so gitu Wallahu a'lam. terus saya menang jadi legislatif inget karena
cek abita ingetan karaya Nabi bagus di surga lain di DPR cek terus di mana Surga. ingetan kene terus di surga malah ayat berdoa tolak udur musamiat tolak akal basah surga bagus lain ceritakan terus semua bisa dipandang ku mata telanjang kuping ku telinga biasa itu bisa dikeremetkan ku hati-hati acan bakat pengahengan surga beda dan gedung DPR beda golong ekor kiung dalam jangan haji kain teh doraemon bapak ini jadi dewek deklaksonan badaos nah sampai lain nabi siapa sih dari Nabi mah yang betul dia ketiling kincar dalam mana udah timbal paling timbul Nabi Musa itunya anak pihak kurang dipikannya apa aja nah tetakim tengah mulia kakang dan Rasulullah Sallallahu Alaihi bagaimana caranya kumaha caranya kurang supaya bisa turun karena tampak lancar intinya pidato Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu a'lam bihaqiqatil murad qul ucapkeun ku anjeunna Muhammad in kuntum lamun bukti ala diri kabeh manusia tuhibbunallah mika cinta ka Allah sama Rasul fattabi'uni ayat Allah ni kata ka Rasulullah fattabi'uni tuturkeun we kami ayat di mika cinta ulah make nuturkeun kepada hukum tuturkeun kami fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum eta kerangkap lamun geus boga konsep dasar seperti itu hayang dipika cinta ku Allah hayang dihampura ku Allah ulah make nuturkeun sasaha fattabi'uni li teh ka Kanjeng Rasul tuturkeun we Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertanyaan besar Rasul itu kejamanan kuliah jasadnya terus dibunuh ku Allah bisa tinaraga jas nyawa tinaraga para sahabat terus gaya dijiurkan tabiin nyakitu diri saat menjadi pewaris kuninga sadayana al ulama warasatul anbiya tersalah kemudian hayang dipika resep dipika cinta tutur oleh pewarisna para pewarisna Kanjeng Nabi utosna para ulama tuturkeun lain tuturkeun haji cecep lain ulama nah ulama teh laki-laki mana kudu dituturkeun dan teu saeutik ulama masuk amal surakan ulama masuk di malika sorangan laras itu kan dia yang orang Yesus ulah dituturkeun anu sopan tuturkeun teh ulama anu yang baru diilmihi mau amal dengan ilmu eta tuturkeun sok tuturkeun dengarkan Rasul paling konsep cita-cita jelema di saat makhluk Allah diciptakan dan kembang pemanahan hayang bangsa dunia jeung akhirat terus nu cicing di dunia hayang dipikeun dunia mohon gitu kurang kumanya Rasul geus maparin konsep luar biasa mana dina hadisna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna allaha ta'ala la yu'ti ad-dunya bi amalil akhirah wa la yu'ti al-akhirata bi amalid dunya
Sunahkeun ulah Bu. Sunahkeun ulah. Lamun kahiji dina layuti wal laibtina. Lamun kadua lanapi anu teu ngarubah kana sekat kurun pala yuqironi sikotahu. Innallaha ta'ala sajana Allah ta'ala layuti yakin bakal bakalin. Di mana yakin? Langit tidak, mana tauhid. Yakin bakal bakalin. Dunia karena dunia kumaha carana bi amalil akhirah ku amal akhirat. Tapi catat bukan mana wala amalan nabi. Mata kuno sih kita kan jangan masuk ke kita. Mana lain tidak mana nabi. Nu kadua mah wala yuti al akhirata bi amalid dunya. Allah mual bikeun ka angkana akhirat ku amal dunya. Nanyakeun kitabna kaca sumur we. Kan dengan maksudnya. Lempeng jadi bahasana. Mun ibu hayang beunang dunya jeung akhirat pake konsepna amal akhirat. Ngan lamun ibu amalna dunya akhirat mau beunang. Gitu. Eta teh hadis Rasul. Innallaha ta'ala la yu'ti ad-dunya bi amalil akhirah wa la yu'ti al-akhirata bi amalil dunya. Ku abdi karaos pisan konsep Rasul. Sok ibu punten Bapak hadir ayeuna sumping ka pangaosan ieu amal akhirat amal dunya. Jawab atulah amal akhirat amal dunya. Ibu sumping ka dieu paniatan itu teh amal akhirat amal dunya. Akhirat. Bapak ibu punten hadir ayeuna teu maksud rek nyangan caung da kieu. Tanya. Bade syukuran, bade takdim ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dunia tapi lalu ibu dengan carupa benar akhiratna kagak sih abi jauh-jauh itu sumur kali tuh maksudnya dengan carunya nah abi yakin lamun amal akhirat bakal benar dan punya bakal boro-boro pun jauh ini dia tahu urusan singkir bekal 3 bulan kira kebawa ya. Aku yakin bahagia. Aku sekolah pirang ibu percaya katanya. Lalu situ luar biasa. Sok sing pakai konsep kata rata hadisna. Tutur ke Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah ta'ala la yu'ti ad-dunya bi amalil akhirah wa la yu'ti al-akhirata bi amalid dunya. Kata lagi dari mengucapkan juga tidak dibatalkan dengan Rasul. Sing ingat poina mun amal akhirat dunia bakal kabawa, mun amal dunia akhirat mah. Almarhum al-Maghfurlah habis selalu berkata dengan umur Allahumma yarham amin. Amin. Ujung pirang seorang bilang di kare di si bapak di mangsa kabar baik dari tadi di sumur mancana pasang tente luhur ngabahas pemberdayaan ekonomi jadi adi pemberdayaan mancana ekonomi tuh bapak sendiri karena mana masih nggak bisa terkoyak oleh kata di sumur mancana di adi teh kurban sholat sabina yang tiga
Anjina bari mesem kabasuk ka abdi ya haji mane kade bisi kagonya ke bapak rese mangsa urang make cara barilah tuluykeun masyarakat jeung salin teh sing salim salat nu kapaham kumaneh teh kita kadang urang keun bae teman masalah ekonomi soal anjeunna jelema dengan ilmu terus bertambah urusan sholatnya semakin dikaji semakin ayat yang sholat semakin hebat sholatnya semakin lebar keran rizki di Gusti Allah terus perlu dibahas beberapa gaya ekonomi asal ada yang mahal pemberdayaan ekonomi pemerataan gus mumpul dari sholat di akunnya Allah untuk kantor ibu nu ngagaduhan rezeki saha ari urang sholat ka saha geus hade jeung awak hayang naon eta hayang naon acuh hayang naon senten cuy motor jamaah ari sia cuy itu menurut disurahkeun itu da mun dina almarhum ieu da ka abdi kitu almarhum maneh ninggalkeun berjamaah 27 derajat sing tinggalin sok ngomong maneh ngalayan sholat semakin semakin berhenti keran rizki walau itu luar biasa duit kakek disaurkan di daerah hadis ulama punten farubba malam kanalu maka nanti lamun jelema budak-budak dunia ninggalkeun akhiratna farubba malam kanalu yakin terkadang lantanalu demi sangarawat dunia di dunia dimakan tadi karena perkara hukuman yang dimaksud muncul orang makin ibu lamun kurang hayo pegang belum dunia kadang-kadang dunia kaget teurang betul anak singgal benar karena gaji itu ya Allah salah tapi lamun jangan cenah beudang dunia tuh kubre ada kayak usaha catat tuh eta tafsiran hadis wa innil taha falatakko wa innil tah lamun tema anjeun teh ngarawa hakana itu dunia beunang itu teh hasil buru teh katarima duitna catat falatakko moal langgeng bener bapak umur sapoe 500.000 aya di dieu umurna sampai 500.000 aya oh 200.000 aya teu aya 100.000 Aya. sadonya sabaraha itu tadi 30.000 aya ibu sabaraha guru dibayarna 25 ibu lamun Allah lohor kacilaka 25.000 mah isa minggu teu sakilo jeung nasi 2 kilo ya banyak terus apa salah lawan gitu ari urang sok mata-mata ada budak-budak dunia ninggalkeun akhir malah takut kita punya anak yang walau dunia boro-boro ku 30.000 300.000 saja walau lendis Ning greget. eta panggung abi nu nyupiran kieu palang kampus palang mane boga Fortuner mane boga Pajero palang kumaha di dunia bu aya kadang urang nu ngarawatna tilulah tinggalkeun dunia aya kadang urang hirup kene nu jaga sebagai leres ayo dipikirkan ayo malam mana capek-capek panas berjamaah betul wiridan di papareto dari guru kana hanca ya Allah ayo PT hancana teh teu jadi naon-naon eta harus guru ninggalkeun wirid
maka pun bapak punten ka alumni nitip siang sholat jeung jamaah jeung wiridan Terus gitu. Yang dengan para wiridan ayat dan hadisna baheula imam leutik man al wiridan cenah makirun masuk tinggalkan wiridan teh monyet masuk wiridan dia kampung. tuh sakala maka perizinan teh klok-klokan teh sakala teh kolontos ini konsep Rasul inna Allah ta'ala la yuti ad-dunya bi amal akhirah wa la yuti al-akhirah bi amal dunya. Bagaimana supaya orang jadi amal akhirat saudina eta kitab akhlas taniyata ngaikhlaskeun anjeun kana niat tadi geus dikupas bangsa ketua DKM si ikhlas ngara jadi amal akhirat. Ibu ka dia ikhlas tadi piwarang sasana di piwarang ibu tadi kusaha ku Gusti Allah geus deui wae boga laksana diri mohon luka tayeu duh piring nyanyi kudu make elmu nya ana gaji kita make elmu mahal bobet ini begitu cetukan pas karena celok lah engap kere jadi elmu nanti ulah engap naon aku salah nafsirkan cek yang berenang mau karagan yang ngajak tau teh engap kere maksudnya teh ulah cekah itu lamun cekah harganya bakal bengkok laras atau ibu ulah cekah gitu si bengkok karagan Mudah-mudahan. laras itu bukan oleh Habib mata geus poso tadi ibu-ibu negara kieu ngomong biasa mengakar itu kan dia sifatan Rasulullah saya terus dibahas para ulama kantor konsep dan mudah-mudah berjalan bagaimana Rasulullah kanjeng Rasulullah